Bismillah jadi wiwitan, alhamdulillah pujian, rahmat salam kepanutan, Muhammad Rasul pilihan, ka sahabat naridoan, kula wargana kabehan. Ieu nazom singkat pisan, hitung-hitung peringatan, umumna ka ikhwan-ikhwan, utama ka diri pisan, jalma di zaman ayeuna, taledor kana salatna. Padahal eta dosana kacida pisan gedena, Nabi atos nyarioskeun, dina hadis dijelaskeun. Umat Islam akhir zaman kana salat naringgalkeun, tinggal salat 5 waktu, poho ka Allah nu satu. Lamun jalma masih salat, aya harapan salamat. Tapi lamun geus teu salat, balad nasi iblis laknat. Bakal poho kana tobat, paehna moal salamat, hirupna moal manfaat, usahana ge darurat. Bakal cilang ka maotna, seuneu neraka tempatna, jalma anu tara salat, rugina dunya akhirat. Dina hadis diterangkeun, ku Rasulna dijelaskeun, sok taledor salatna 15 siksaana. Genep siksaan dunyana, 3 di waktu mautna, 3 di jero kuburna, mangka urang sing faurna. 3 deui nu beratna, dina poe qiyamahna, siksa anu di dunyana, diangkat berkah umurna. Kadua kucel beungeutna, teu aya sinar wajahna. Katilu kabeh amalna, ditolak ku pangerana. Kaopat teh duanana, teu pisan ditarimana, kalimat teu kabagean, duana para sholihin. Kagenep nu rugi pisan, mautna teh tanpa iman, siksaan waktu mautna, kacida pisan hinana, kacida pisan laparna, kacida pisan hausna. Sanajan salaut minumna, moal leungit halab-habna, siksaan jero kuburna, digencet liang lahatna.
kutarikeun setanana nepi ka potong tulangna dihurung kuburanana kuseuneut banget panasna dipanggang dina ruhakna ti beurang jeung ti peutingna Allah ngirim ka kuburna orai nu banget gedena Sujaul Aqra ngaranna macokan kana badana terus teu aya eureuna dugi ka poe kiamahna siksaan poe kiamahna malaikat nu beungisna bawaran teh besi baja panjang 70 hasta dikalungkeun ka pundakna diasupkeun ka sumutna ditobloskeun ka zuburna atuh kacida nyerina eta kitu siksaana jalma nu taledor salatna Jibril turun ka Rasulna nyandak wahyu ka nabina ya Muhammad perhatikeun wahyu ti Allah regekeun Allah moal narimana ti jalma tara salatna puasana sedekahna teu tanpa sadayana kitu deui jeung hajina jeung henteu amal zakatna sagala rupa amalna Allah moal narimana jalma anu tara salat dilaknat ku kitab opat Taurat Injil ngalaknatna kitu deui Zabur Quran unggal poe jeung peutingna Allah nurunkeun laknatna rebu laknat diturunkeun kanu salat sok ninggalkeun malaikat ngalaknatna ti langit 7 lapisna Muhammad ulah nyaahna ka jalma tara salatna entongna di syafaatan teu asup ka umat anjeun jalma nu tinggal salatna di mana geuring payahna ku anjeun tong dilayadna sabab deukeut jeung iblisna ulah nganteur janajahna bisi ka bawa laknatna ulah salam ka manehna ulah dibere daharna ulah dibere nginumna ulah sobat jeung manehna ulah kumpul jeung manehna bisi ka bawa azabna jalma nu tara salatna henteu aya agamana jauh ti rahmat Allahna jauh hampura Allahna di akhirat digolongna ka golongan munafikna
digandakeun siksana dua kali nyerina mungkin poe kiamahna dibangkolkeun teh leungeuna ditalikeun ka pundakna malaikat ngagebugna dibuka lawang sangkorna diasupkeun narakana dina neraka barengna jeung korun haman rejeungna jalma nu tara salatna ngidung ngalaknat sanguna kadaharan ngadoakeun supaya dilanatan maneh teh musuhna Allah bongan maneh tara salat